Bade kemana? Ah, abdi mah balik ke lantai 10. Balik kemana? Abdi mah bade ke lantai 11. Menarik bade nawa gitu ke lantai 10 Hmm. Oh, abdi mah balik ke lantai 10 teh balik iya teh eta teh namanya karena teh pada mersihan iya jangnyar mersihan AC wite teh jadi tukang servis AC itu asana mah tukang ngamen gitu. tukang ngomen. Terus sok ngamen teh ya nu sok hareupeun imah abdi dengan dengan anu blok anu teh orang eta teh Ciberem blok iya blok 5 dengan kan suka kadinya kan tapi eta teh abi. Oh, eta teh AA. Paingan atuh. Cik abi teh pas tadi abi kade teh. Nah, sakena AA itu. Teh AA dengan AA. Muhun. Iya, no, pada 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 kalau 11 sih kadang deui. Ya, Assalamualaikum ibu. Maneh tehnya lambat we jeung lambat pagawean teh. Sok perudiuk. Gila. Nyampu. Kalau bu. Jadi kumaha bu itu bu rencana arangin film teh bu? Nya mau bebas-bebas wae. Arek jin oge hayu, arek moal oge hayu ibu mah. Sok we kumaha kamu we kumaha didinya ibu mah. Penting mah jadi jeung kamonet. Pokona mah kitu. Hanya pasti wae bu kamu lihat mah. Soalnya kan yang film imah. Saya mah balik heula we. Kot sana ya ibu ya urusan di teh nya. Sok we heula we. Oh, nyampu. Tuh lain punya. Nya sok mangga. Mangga. Dek, kumaha lancar ulangan teh. Mana cing ninggalin nilainya? Utut pak nilainya utut maksudnya tong ditinggalikeun nanya. Era sok permana ka dieu. Mabere jajar wae masih. Ngobrol ka dikeun. Buru kedekeun. Mumpah coba mumpah butut pak mung kita dicarekan gak serba salah dibikin dicarekan dibikin gaji carekan Kieu we. Eta buku kadieukeun kayak ku bapak beri hadiah. Eta terkenal bapak yuk. kemana pak sudah di dia we tua berhadiah naon di luar hadiahna ayo tuh Ayo we tuturkeun bapak layu Ya buru.